Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah walladzina hum yabtaghuna fadlan minallah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad haqqa wilayatallah. Wa qala asy-syair syararukum uzzabukum ja'al khabar aradilul amwati uzzabul bashar au kama qala. Wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qablu la ilaha illallah. Maha tarikan suaranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura majlisal ilmi Majlisal ilmi li an ata'allama al-uluma an-nafi'ata wa an abtaghiya mardatillah wa syafa'ata rasulillah wal barakata min awliyaillah li wali walidayya wali ahli wali auladi wali auladati dunya wa ukhra bidini wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Niat abdi ngahadiran kana majlis ilmu pikeun nyupri ilmu anu manfaat sareng ngarep-ngarep kana ridho Allah
sareng syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kaberkahan wali-wali Allah pikeun abdi, pikeun ibu rama abdi, pikeun keluarga abdi, pikeun putra putri abdi, pikeun muslimin muslimat, pikeun panganten hoyong salamet dunya rawuh akhirat ku rahmatna dat Allah anu nyaahan anu deudehan ka makhluk-makhlukna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kabayunan para alimil ulama asatid wa asatidah, kapayunan pangkonan para aparatur pamarentah, kapayunan pangkonan para ibu bapak sepuh anom teka kantun murang kali, kapayunan pangkonan sohibul hajat, kapayunan pangkonan panganten baru panganten bari sadayana kum sadayana nu dipika hormat. Moga-moga gempangan riungan urang sadayana dina ieu waktos sing leubet ku rahmat Allah. Araya keneh teh sing leubet ku rahmat Allah, sing leubet ku ridho Allah, sing leubet ku kabarokahan ti Allah, sing janten doa kanggo urang sadayana anu boga kabingung sing dihilangkeun kabingungna, anu susah ilang kasusahna, anu gableg hutang cing lunas hutangna, nu jomah pangtarikna, anu jomblo sing buru-buru dipayukeun, anu can boga pasangan sing buru-buru didatangkeun, anu perang usahana sing dilancarkeun, anu tani sing dihasilkeun, anu dagang sing diberkahkeun, sadayana kampung Ciwirangga ahli-ahlina muslimin muslimat sing salamet dunya akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagja urang bisa dihadirkeun ku Allah dina tempat pangaosan, ngabejaan kasadayana cepun guru beh dituna dumasar hadis paduka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diantawisna pun guru kersana abuya, kersana beh dituna kersana ramana abuya apa oha ye eueuh deui amal nu bisa ngaleuwihan tina ngaji, eueuh deui amal nu bisa ngaleuwihan kahadeanana tina ngaji. Bukti nyatana loba nu bisa maksakeun salat tapi teu bisa init maksakeun ngaji, loba nu bisa maksakeun umroh jeung haji tapi teu kabeh haji bisa maksakeun init ngaji, loba tantuna santri anu bisa maksakeun kitu kieu tapi teu bisa tadina nyantri geus balik ka imah teu bisa ngalaksanakeun maksakeun ngaji. Eta tanda perkara nu istimewa teu kabeh jelema bisa mibandana jeung bisa tantuna ngahontalna. Punten-punten jalma anu naon teh nu hengker ku ilmu pun salat mah bisa maksakeun. Haji jeung umroh mahal-mahal oge pada hararaya ararinit, padahal capek tantuna kadituna, tapi loba nu balik ti ditu teu bisa maksakeun ngaji mah. Eta tanda mahal. Bukti nyatana deui ngaji mah naon nu teu aya dina ngaji. Cobi
Dikir aya dina ngaji. Ya. La ilaha illallah dikir. Maca sholawat aya dina ngaji. Ya. Jihad aya dina ngaji. Ya. Ya itu keur jihad merangan naon? Nafsu. Nawana nafsu dan cek nafsu mah ieu teh mending molor. Itu cek nafsu mah mending hees. Komo lamun nu boga hanca gawe isukan mending ngaji mending hees cenah daripada ngaji isukan di situ gitu. Sodako aya dina ngaji. Ya. Aya tuh geus disayagikeun tangkeun bahkan keur ajengan nama bakakak periode kadua mangke geus bubar ngaji tangkeun gitu. Geus bisa dia sing kuring ngabahas ilmu bapak ibu nu ngupingkeunana eta teh tasadduq bil ulum, sedekah ku pirang-pirang ilmu eta teh sedekah. Lebahkan leuwih sedekah tangtosna tinimbang sedekah nu bangsa materi. Sabab sedekah bangsa materi mun dibikeun ka jalma nu lapar ukur nyalametkeun beuteungna, tapi sedekah ku ilmu mah leuwih ti nyalametkeun beuteungna bisa nyalametkeun jiwa jeung ragana tina seuneu neraka. Eta bedana teh. Maka tohaga jelema lamun rek init ngaji tohaga dihalanganana ku setan. Gitu. Lamun kana salat mah terkadang setan jadi sponsor sepuh. Lamun kana haji mah umroh jeung sapuratina ibadah terkadang setan jadi sponsor. So getol tahajud ajengan teh era atuh disebut ajengan cing getol tahajud. Daek setan ngeprokan kantos. Duh nuhun ajengan. Eta nya. Kebiasaan ajengan mah ngarti. Bedanya isu-isu kopi hidung biasanya kita kudu ngarti. Bedanya isu-isu kurang saeutik godai biasanya. Bedanya godai. Talamun wayah ieu mah biasana ajengan mah sok susu. Ngan nu aya nu kopian biasana sok susu aya kopian semu hideung. Wayah kitu. Allah mau isop loba-loba teuing bese gitu. Bisa kira. Alhamdulillah. Tagieu kudu ngarti hargaan, lain ngahargaan ajengan kadenya, tapi ngahargaan ilmuna. Lamun ngahargaan ajengan mah naon tingalieunana ngan nitip tangtuna ngahargaan naon nu dititipkeun ku ilmu di anjeunna. Jadi lamun teh mau urang ngahina nganyerikeun nyepelekeun ka ajengan sarua jeung nyepelekeun kana ilmu gitu. Lain ajengan hayang dihargaan dah apaleun ajengan gitu menang ajengan hayang dihargaan haram hukumna ngan urang boga kewajiban lain ngahargaan ajenganana tapi ngahargaan eusi otakna itu eusi otakna nu pinuh nu heureun ku rupa-rupaning ilmu. Tamatak urang alhamdulillah dina danget ayeuna tiasa tangtos ngariung mungpulung dina ieu tempat. Muga-muga ieu gempangan sing pinuh ku kabarokahan sing dihasilkeun ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hoyong ilmu manfaat, ibu hoyong hasil ilmu. Mana ibu-ibu ini nyerempot di poek dengan tinggal ka dia tinggal sadayana ninggal teu meunang aya nu tungkul. Sabab ningali beungeut ajengan mah ieu beda jeung ningali beungeut artis. Ningali beungeut artis mah jadi dosa komo lamun artisna geulis nya demplon. Bedanya tatangtuna nyepelem ngeunah ditingalina oge. Tapi lamun ningali beungeut ajengan mah eta jadi panghampura pikeun nu ningalina lamun keur nu ditingalina sarua meunang karidoan ti Allah taala. Cek saha cek Rasul lain cek kuring. Matak tinggal ka dieu. Tadi diniatkeun teh bade naon? Bade tolabul ngahadiran kana majelis pikeun naon? Neangan ilmu pikeun naon deui? Menang karidoan Gusti Allah pikeun naon deui? Hayang menang
barokah tentu napikeun kasalamatan dunia rawuh akhirat. Keur abdi, keur ibu Rama abdi, keur putra abdi, keluarga abdi, kampung Ciwirangga muslimin muslimat kadoakeun. Aya ikrar tadi niat rek nunutan, aya elek kesege, aya teu kasebut di dinya erek ngeluh. Teu aya, tak ubar pikeunna tinggal ka dieu supaya jadi panghampura ti Allah taala. Insyaallah man salaka tarikan ilal ilmi sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Sajalma nu daek init kana tempat ilmu ku Allah bakal digampangkeun jalan ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu teh jeung bapak keur mapai jalan surga insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakeun ku urang sadayana tu panganten. Ieu teh nu rek dipagahan teh panganten jauh di ditu. Panganten muka dieu. Di dieu. Ya saya bikin kursi dua aja di dieu. Pokoknya punten. Punten pisan panitia. Sok banget naik hujan neng banget tingali nu jomblo tah tingali tingali budak tah tingali ya tingali kayu panganten supados berkah sakinah mawaddah warahmah ieu panganten urang doakeun ku urang sadayana diiringan ku awasan sholawat ya. Tapi urang tes heula suarana bisi ngagaleong maksudnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Sulanya. Mari bersama kita bersolawat. Mari bersama kita bersolawat. Payu karena rekaman jika model gue mah. Payu lah, beja-beja mah payu lah. Yo sadayana, mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Mari bersama selamat dunia akhirat. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina
selamat dunia akhirat. Berkah salawat musibah diangkat, dikabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diwirangga makin berkat, syukur makmur rahayatna, di dunyana sing barokah, di akhirat kenging syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dipangkar salawat والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allah wujud kita maqam khalaqatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyan qudrati iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayat sami'an basyiran mutakalliman. Allahumma salli salatan وسلم سلامات ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadum تبرز به القلوب wa tuqa bil hawaiju wa tunalu. Amin ya Allah. وحسن الخواتيم ويستسقى ضمانه بالوادي الكريم وعلى Ya Rasulullah. آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Salatan kamilatan وسلم سلامان سلامان على سيدنا محمد الذي هلو به العقد وتنفرج به الكرب وتقى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوادث ويستسقى الغمام به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Jang anggi sareng neng amin. Abdi bade naros. Ari hidup oge sadayana makhluk jalmi jin dititah nikah teh kusaha.
cek Anggi dititah nikah ku saha? ku Rasul sunnah Rasul ku Gusti Allah. Allah. Ibu bapak panganten baru ieu panganten bari itu urang dititah nikah teh ku saha? Ku Allah. Oge dicontohanana ku saha? Rasul. Ku Rasulullah. Naha Allah bet nitah nikah litas kuno ilaiha supaya tentrem ayem tenang pikiran jeung hati. Nu jadi masalahna tepi ka kiwari urang Ciwirangga khususna umumna saalam dunya ngalaksanakeun tikah tinikahan loba tenangna loba ringrangna loba tenangna loba ngabarungsinangna loba ngeunahna loba teu ngeunahna. Salah Allah nitah nikah, salah Rasul nitah nikah, saha atuh nu salah? Urang sadayana. Nu nitah Allah nu nyontohan Rasulullah ari ngalaksanakeunana lain dina raraga ngalaksanakeun panitah Gusti Allah. Matak nitip ka hidup duaan ayeuna masih kene baru panganten oge anu geus bari oge miluan yuk urang niatan ku urang sadayana nikah teh dina raraga rek ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Sok niatan heula cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngiringan panganten baru bisi baheula can kaniatan muga-muga we ku ayeuna diniatan meunang kitu meunang. Pancek katerangan mun poho bismillah erek dahar tengah-tengah inget pan bismillah ke tengah-tengah ge bismillahi awalahu wa akhirahu kapalang keun bae we eueuh niat karena Allah oge teu bisa sok we niatan ti ayeuna ceuk paribahasa Sunda teh mah kumaha tidak ada rotan akar pun jadi sok urang niatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atazawwaja imtisalan li amrillahi wattiba'an li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an ata'a li amrir rasul wa an ata'a li amrillah narju bin nikahi as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Niat abdi ngalaksanakeun nikah nurut kana parentah Allah jeung picontoh ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi malar-malar ku nikah ngalaksanakeun ibadah hoyong kenging kasalametan katenangan dunia rawuh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah lamun niat geus karena Allah mangka Allah nu ngajamin kana sagala rupina.
cek saha lain cek kuring cek rasul cek junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah sing saha jalma anu nikahna teh naon lillah karena Gusti Allah wa an kahalillah urang jadi wali misalkeun nikahkeun putra putri urang wa an kahalillah jeung nikahkeun teh karena Allah cek Allah faqad haqqa wilayatallah eta jalma teman-teman ngahak kana diurus sagala rupana ku Gusti Allah balik ka diri urang naha urang teh ongko nikah tapi loba tetenang koreksi niat naha urang teh ongko nikah cek katerangan lamun urang nikah teh bakal ditikal-tikal rezeki ti Allah geus nikah teh justru kalah rudet pariksa deui niatna naha urang teh cek ongko cek katerangan litas kudu ilaiha supaya tenang menang kasalametan dunia rawu akhirat tenang pikir jeung hate geus kawin teh kalah loba karudet loba karingrang loba kahariwang mangka cek Allah cek Rasul pariksa deui niat nah boa-boa buleun ukur ngalaksanakeun panitah syahwat boa-boa buleun ukur ngalaksanakeun panitah nafsu boa-boa tangtusna urang ukur buleun ngalaksanakeun harewosna kawaswasan ti setan yakin maka tangtuna dina kahidepan ieu aya anu ngaranna taqwa lamun teh mah urang Ciwirangga geus pada apal naon nu ngaranna taqwa cing sok jawab anu sok ngararaji naon nu namina taqwa imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi ngalaksanakeun panitah Gusti Allah boa-boa lamun urang dasarna lain dinararaga ngalaksanakeun panitah Allah mangka siap-siap sagala rupana tong boron nikah dahar sekalipun sare sekalipun apapun sekalipun lamun dinararaga lain dinararaga ngalaksanakeun panitah Allah hiji teu kaasupkeun kana naungan takwa nu kaduana moal kenging kabalukarkeun kana kasayan dunia jeung akhirat. Cobi contoh ari usaha dititah ku Allah teu dipiwarang bahkan diwajibkeun sanes urang ikhtiar wajib urang syariat wajib saha nu nitahna Gusti ngoloyong Bapak isuk-isuk tangtuna rek ini usaha dinararaga ngalaksanakeun panitah saha panitah Allah atau panitah pangabutuh panitah Allah atau dicarekan ku pamajikan panitah Allah atau kasedek ku Bang Emo hiji koreksi ku urang boa-boa usaha urang pabeli cek paribasa Sunda tani timbul daki dagang kalah katimbul hutang boa-boa initna usahana oge tangtuna lain dinararaga panitah Gusti Allah ieu mah pangabutuh we nu nyedot ieu mah kahayang we nu nitah ieu mah pamajikan we anu dakwah kuliah subuh misalkeun gitu rigiti kunit nah bukti na kumaha bukti nyatana tangtuna lamun bapak rek init usaha ngagejrut sampean katuhu heula kenca heula ti imah tah teu kakoreksi pan ku urang pariksa ke ku ibu bapak boa-boa tangtuna ngalengkah teh sampean katuhu atawa kenca heula apan aya aturanana di Islam tong boro ukur lempang tong boro eta kahitut-hitut aya aturanana kang ngicep-ngicep aya aturanana
komo lamun bapak erek usaha jerut tantuna cek katerangan wayahna lamun rek ngajrut ti imah rek dinararaga ngalaksanakeun parentah Allah mangka heulakeun sampean katuhu bari jeung diiring tantuna ku doa kumaha doana teh ngahar ulang gini kan tak kieu mineng ngaji tarapati diamalkeun teh gitunya tangtosna ngaji nama mineng ngan kurang pati diamalkeun jadi weh poho doana oge nu inget teh tepi ka ayeuna teh nu malakat nu molotok tepi ka luar kepala doa naon makan doa dahar we mungkul Allahumma barik lana bubuhan mineng ka sorangna eta cobi jerut sampean katuhu heula bari tangtosna urang ngaragap dada urang ieu teh sadar ieu teh takdir Allah abdi dilengkahkeun ku Allah ku sabab kitu lain bismi pamajikan lain bismi syahwat lain bismi bang emuk lain bismi bang naon deui and Beckham lain bismi syahwat lain bismi pangabutuh lain tapi cek urang bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim diiri ku ibu tantuna dipengker jik bapana gera ikhtiar jik bapana gera usaha didoakeun ku ibu muga-muga bapak sing dihasilkeun dina ieu nage teu hasil ari niat karena Allah ma insyaallah curucut cai kesangna bapak teh bakal dijadikeun malaikat setiap tetesan kesang nu bijil ti bapak teh tangtosna bakal dijadikeun malaikat ku Allah tong ringrang tong hariwang tantuna bapak nu usahana ibu anu ngadoana bapak nu ikhtiarna ibu anu duhana bapak tantuna anu kapasarna ibu tangtosna nu gegerewekan ka Allah nah ibu na sok itu tara tah yang amer gitunya di antara ilmu itu parentah pamajikan ku statusnya bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim diiring ku pamajikan nu meunang dangdan lain kusat-kusut samutut babi bro tangtuna itunya meunang dangdan jig babana sing sumangat aya matuda diiring nama ku pamajikan ditingali beungeutna jiga teong buruk nya tangtuna make daster wak wek wok gitunya terus deui buukna wak wik wik jiga kunti anyar ngajuru we tangtosna erek sumangat kumaha salaki usahana oge yah tangtuna jiga kieu nu diusahakeun ge meunang dandan di lipstik tangtosna bedak 5 cm mataplokeun tangtuna lipstik doleskeun gitunya minyak kelenyo semprotkeun eueuh teuing menta ka pamil minyak mayit juga terapkeun gitunya tangtuna pamil teu boga minyak ieu teh kasih sponsor salaki teh supaya semangat inget di tempat usaha teh duh nu diusahakeun ku aing niat karena Allah teh tangtuna geulis kawanti-wanti endah kabida-bina kira-kira naplokeun aduk kana tembok pas kabayang pamajikan luak wek sumangat moal tatangtuna naplokeun dana sumangat ngan bari adat-adatan jigana Masya Allah bari diusap tangtosna bari suntangan cok nek suntangan diajar suntanganna gitu cing kumaha suntangan nek tah geus kitu tangtuna juk aa geura mangkat usaha cok kumaha ceneng anggi juk aa geura mangkat usaha ikhtiar aa nu usahana neng anu duhana aa nu usahana neng nu ngadoana aa nu usahana neng tangtuna nu jejeritanana hasil eta lain tujuan hasil eta lain tujuan utama teu hasil eta takdir di Allah Ta'ala cing kira-kira salaki nu erek init usaha dijurung ku doa pamajikan nu kitu sumangat usahana moal diiring ku malaikat moal diiring
ngan ieu mah salaki rek init usaha teh ngan teu ditajong ngumpul bujur Balik mau pindah. gor sia geura ngoeh ka ditu rek sumanget kumaha mangka tantuna gitunya nu janten caroge tong waka asup neng amel teh ka bumi catungtung pamajikan can kalegleg pengkolan cek bahasa Sunda teh ini salaki teh mun motor kana motor can tong waka asup tantuna tingali heula salaki tingali pundukna gitunya ngagoloyong engke geus kalegleg ku pengkolan kakara neng amel lebet ka bumi geus lebet ka bumi tantuna brak ngalaksanakeun wudu geus wudu der ngalaksanakeun duha salaki nu usahana pamajikan nu gegerewekan ka Allah nah Gusti mun rezeki abdi jeung salaki abdi ti langit purageun ti bumi burialkeun nu jauh deketkeun nu hese babarikeun nu haram sucikeun pamajikan ngadoa salaki usaha hebat setiap tetesan kesang salaki bakal dijadikan malaikat ku Allah Ta'ala anu bakal jadi kaberkahan pangmentakeun hampura ila yaumil qiyamah tepi ka poe kiamat hasil ku hasil dunia na bakal hasil kaberkahanana teu hasil ge tong ringrang tong hariwang dosa muruluk kabehanana hiji teh nu kaduana ari dahar dititah ku Allah teh Dititah. dahar jeung sare dititah ku Allah teh dipiwar kulu washrabu wala tasarrafu hiji dalahan anjeun ngalarinum anjeun sabab li salamatil jasad bil akli wasyurbi pikeun salametna jasad mah ku dahar jeung nginum wali salamatil qalbi bidzikri wassalawat pikeun salametna ruh hate mah ku ngalaksanakeun dzikir jeung salawat itu dahar anjeun nginum anjeun ngan poma ulah leuleuwihkeun kedemek misalkan cep anggi teh maparidan mek nuang keur usaha keur ikhtiar teh gitunya erek nuang kana bekal nu dipaparinkeun ku bojo teh ya inget tangtuna erek tuang teh dina raraga ngalaksanakeun panitah saha panitah Gusti Allah balik ka urang lamun dahar dina raraga ngalaksanakeun panitah saha lapar nunita ngurubuk beteung nunita perih beteung nunita da beda atuh dah nu bener ngalaksanakeun panitah Allah daharna jeung nu bener ngalaksanakeun panitah syahwat jeung nafsu nyatana lapar teh beda rengkakna oge dina daharna oge beda cing sok na kumaha beda contohan dina ngaleueut Mang Abuy sok kieu tara mun ngaleueut bismillahirrahmanirrahim amis alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah osok kitu tara atawa kieu Nah ini dia susu teh komo mun aya nu kopi nama gitu atau sok itu beda nu lengkahna dina raraga nginum ngalaksanakeun panitah Allah jeung nginum nu ngalaksanakeun panitah kahayang jeung syahwat beda dina rengkak paripolahna tong boro dina rengkak paripolah agama ngalaksanakeun sehari-hari model dina leumpang beda pan lempang nu hayang modal kumaha rusuh rusuh tuturubun komo geus kabelet mamereunanya lamun lempang ti kaluar ti WC kumaha ngaleng hoy lempang rek init ngaji kumaha rek nyokot bantuan kumaha rek mayar hutang kumaha tuh geus beda dina lengkah
dina kahirupan ge kitu. Lamun diaudit secara keilmuan lengkah urang teh loba lain lengkah dina raraga ngalaksanakeun panitah Allah, tapi loba teh dina raraga ngalaksanakeun panitah syahwat jeung hawa nafsu. Tak mi HP ulah dipiara teuing syahwat jeung nafsu teh. Gitu. Sabab si eta mah di bageuran notogkeun, di musuhan notogkeun. Cing kira-kira lamun aya jelema ieu mun bungkeuleuk jelema di bageuran nyilakakeun. Di nanti di musuhan nyilakakeun kudu dikumahakeun eta jalma. Di bageuran nyilakakeun. Di musuhan nyilakakeun kudu dikumahakeun ieu jelema. Oh, kok we eta masing-masing jawaban. Dan cek guru kersana simkuring guru Abu Yauci di Banten Pandeglang Kapungkur nuju pasaran di ditu kantos tangtos nya. Lamun aya jelema nu model kitu mah model makomna geus tepi kana makom syayatinil insi, setan bungkeuleuk jelema, setan tapi bungkeuleuk jelema. Mangka nu kitu mah halal disantet ge cenah kitu. Baheula gitu keur gaji gitu. Eta mah walaran aya dina masing-masing. Tah ieu balik deui, syahwat jeung hawa nafsu urang ulah dipiara deui. Gitu, ulah dipiara deui. Kumaha carana supaya urang bisa ngelehkeun eta? Niatan ku urang erek usaha, rek dahar, rek mandi, rek nanaon, terutami cep Anggi jeung Neng Amel dina raraga nikah dahar jeung kitu kieu teh dina raraga ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Cobi insyaallah sagala rupa. Hamatak ayeuna mah pikeun urang mihape akhir zaman model kieu agama digunjang ganjing. Mau akhir zaman model kieu agama loba diadu dombakeun. Di akhir zaman model kieu ajengan jeung kiai jeung habaib diadu dombakeun. Ni HP kitunya biasana cara ngadu dombakeun teh tina pemahaman. Paham ieu kieu, paham itu kitu, ceuk itu ka dieu sesat, ceuk ieu ka dieu salah, itu ieu salah. Mun nanya ka simkuring mah dititah dicaret ku Allah kitu teh. Dicontohan ku Rasul henteu. Model contoh nu masyhur di urang nu parebut di baheula model tahlil atawa jarah sawareh musyrik, sawareh wah urang ngalap berkah tantuna gitu. Ayeuna balik kana koridor agama imtisalu awamirillah tangtosna nurut buat ngalaksanakeun parentah Allah. Simkuring rek nanya tahlil dititah ku Allah teu? Sakali deui tahlil dititah ku Allah teu? Titah dicontohan ku Rasul teu? Lamun aya nu ngajawab henteu berarti ngaji deui ka simkuring teu kapanggih kateranganana. Itu tahlil dititah ku Allah. Dititah teu meunang tahlil bid'ah teu apaleun jodoh ai tahlil naon. Cek sok buburu dolan tahlil teh ai tahlil naon. Simkuring mah ngadambakeun pajenengan Pak RT Pak RW tangtosna kitu nya idit ka pangajian teh sing ngaburudul kawas tahlil beres digana gitu. Yuk orang bekerja sama maksudnya gitu nya orang bekerja sama bila mana perlu di amplopan 5.000 ewang nanti saurang gitu nya simkuring sia ngaamplopan 5.000 tangtosna tawa 2.000 rek 2.000 rek 5.000 rek 10.000 rek 10.000 asalnyaan we datangna gitu. Wah kaos boga duit kumangke we mah duit rek arojok langit we ka Gusti tangtuna gitu. Ngan asalnyaan ini ngaji ngaburu dulu jika kerek tahlil. Ngaburu dulu mah gitu ya. Tapi alhamdulillah sanes ngawon ke saya ngan sing apal judul naon ari tahlil ieu keur ilmu. Oh tahlil ti dituna bid'ah misalkan gitu. Teu apa judul naon ari tahlil.
sing ingat karena koridor bahasa karena tata cara nanti sastra Arabiahna tahlil teh tina kalimah halala yuhallilu tahlilan berarti teu aya makna mufrad teu aya makna lafdiyah tapi maknana makna wiyah kodok we ku ilmu ma'ani kitunya tina itnab ijaz jeung musawatna tangtosna oh tahlil teh ae qiraatu kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi lamun cep anggi baca cep tahlil baca naon La ilaha illallah. eta tahlil oh sok dina tahlil dibacakeun ai la ilaha illallah bid'ah atawa ti dituna aya oh moal nepi misalkeun doana nu hirup kanu maot misal kitunya ieu mah nguatan akidah urang we moal nepi ceuk saha in qata'a amaluhu pan ida matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin misalkeun gitu moal tepi ayeuna balik ka urang eta Pak nuju nyorot simkuring aya kabel tidinya ka dieu teu aya eta an katingali teu nyambungna antara tidinya jeung ka dieu tapi didinya aya gambar simkuring aya didinya aya tepi ka isukan aya kene tepi ka bageto aya kene mun teu dihapus tepi ka poe kiamah gambar simkuring aya kene tong waka masalah gumugoyabat ka akhirat tong wakal masalah mugoyabat kana alam kubur tidinya ka dieu eta eueuh persambungan tapi aya tepi ka poe kiamah mun teu dihapus pasti aya tepi ka poe kiamah ge gambar simkuring dina eta HP tong dikira sagala rupa teh tong dikira-kira ku akal mi HP dina tauhid sabab pikir jeung akal lamun dipake mikiran tauhid moal kahontal moal ka cuk saha tepi tangtosna gitu in qata'a amaluhu teu aya sanes tetepi sabab lamun teh amat tetepi mana mungkin rasul nyontoan aya ila hadrati mana mungkin rasul nyontoan tangtosna ziarah nahlilan tangtosna dina hiji waktos Kangjeng Rasul nuju kilir di putri Dewi Siti Aisyah radhiyallahu anha mantena kahilangan tangtosna kamana cenah ama tengah wengi teu aya kitu didongkapan ka Sayyidina Ali teu aya didongkapan ka Sayyidina Husain Hasan sareng Husain teu aya kamana cenah ama kitunya ceuk sadayana atuh hayu urang pilari dipilari tangtosna aya cahaya di hiji pakuburan kitunya anu eta cahaya teh manteng ka langit mancur ka langit tepi ka langit ka hadrah qudsiyah Allah taala cenah ceuk Siti Aisyah bahwa itu cenah aman dibujeng sadayana tangtosna pekte nyawe paduka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ayeuna mah urang mun jarah disebatkeun makom bate ke pajengan idir bisika ditu lebet ti babu salam keluar ti babul bake kaditu nate aya makom bake nguliweun sakedi kapalih kiri lamun keluar teh mah aya makom babu Jibril ti babu Jibril aya hujrah Siti Fatimah jeung makanu nujuli Jibril didinya gitu maka tah eta teh makom bak aya cahaya mancuk gitunya cahaya mancuk pas dibujeng nyawe Kangjeng Rasul nuju ngadoakeun sahabat-sahabat anu gugur di medan perang nuju naon salira teh ama ieu cenah abdi teh nuju ngailah hadratikeun ari ngailah hadratikeun teh naon hadiah lamun teh mah tetapi nanahaonan Rasul make kikituan mustahil Rasul salah sabab geus dijamin ku Allah geus diismah ku Allah dijaga ku Allah tumiba karena kesalahan pasti dipanglah ku Allah gitu oh aya contohna aya tapi tangtosna bilih teu percanten kene mangga ti parayun maot ge kusim kuring didoakeun gitu bilih teu percanten kene mah tangtosna gitu nya aweun deui senjata di bahasa mangga sok di parayun
Dua katiluna cep anggi mun nikah teh niatna karena Allah tadi tos diniatkan. Haram hukumna keur hidup teu maparinan nafkah dohir. Haram. Bapak lamun bapak teu maparinan nafkah dohir haram hukumna teu kabojo. Haram teu. Diantep we dikukut teu diawur dicangcang teu dipara haram hukumna teu. Anak batur eta teh karunya haram. Nu jadi pertanyaan ari urang nganapakahan pamajikan make ilmu henteu make cing sok waleh ibu dinapakahan ku bapak secara dohir we heula ieu mah make ilmu henteu. Jawab ku sadaya buat teu make ilmu. Ciri teu make ilmu sim kuring rek nanya ari napakah naon bahasa Arab bahasa Sunda bahasa harti cek Sundana naon Ikhtiar. Milari mah tadi ikhtiar teh usaha teh tah mah hasil usaha dipaparinkeun ka bojo ka putra eta teh disebut napakah. Maparinkeun eta napakah make ilmu henteu maksud. Ciri make ilmu mah apal naon aya napakah jeung naon tujuanna napakah jeung kumaha ka dituna ngaranna napakah. Kodok deui ku ilmu ma'ani aya napakah mah tangtosna perkara nu dipaparinkeun bentuk dunyawi anu ta'awun ala zawjihi nu nulungan ka salakina li akhiratihi pikeun akhiratna. Bentuk duit nu dipaparinkeun ku salaki teh ka bojo eta duit teh geus ditarima teh nuhun akang osok ibu nganuhunkeun ka salaki osok lah kitu nya nuhun bapakna tantuna dinten ieu tos dipaparina jigana cekap keur meser beasa liter keur meuli asin misalkeun 3 siki keur meuli tarasi we nu awet tantuna gitu osok jiga kitu nganuhunkeun osok lah kitu nya ka tantuna geus kitu tantuna eta artos nu 50.000 teh dibagikeun dibelikeun kana beas geus dibelikeun kana beas misalkeun mangka dituang ku sarerea eta geus tuang jadi tanaga eta tanagana dipake salat dipake dikir dipake ngaji dipake rupa-rupani ngalaksanakeun panitah Gusti Allah kakara eta disebutkeun napakah. Beda lamun teh ama bapa nyerenan kanu jadi ibu artos 50.000 dibelikeun kana beas dibelikeun kana asin dibelikeun kana deungeun kejo brak didahar ku sarerea geus jadi tanaga kalah dipake pamaksiatan dipake awuntah dipake ngalajur hawa nafsu nu kitu lain napakah tapi justru bakal ngarigetkeun isuk jeung getona kanu jadi salaki dina neangan nu kadua kalina boa teuing rudetna nu jadi salaki neangan rejeki isuk jeung getona teh aya napakah nu teu kaasupkeun kana kategori napakah. Dari nu disebut napakah mah baju duit beas kabeh dipasrahkeun kanu jadi pamajikan di
omat tangtuna kudu jadi salaki omat inungna ieu teh meunang hese capek ieu teh meunang kesang kabool-bool wayahna ieu teh kudu dipetakeun supaya jadi tanaga dipetakeun sok dipake sandang pangan ngan wayahna sandang jeung panganna tulungan kuring supaya salamet urang sararea di akhirat dibelikeun kana baju nunutupan orang dibelikeun kana beas jadi tanaga nap dipake sholawat dibelikeun tantuna kana rupa-rupa ning supaya jadi akhirat cep agi kewayahna audit kusararea secara ilmu cep anggi maparina napakah plak neng amel bojoku misalkan ieu artos tiaa dinten ieu 50.000 misal nitip ieu teh meunang hese capek ulah tepi ka aa teh hese neanganana di akhirat kudu ditotog ku gara-gara ieu duit 50.000 halah menang iti kurih menang hese capek ngan lamun neng salaku bojo lepat metakeunana aa nu ditotogna tong waka mikir ka akhirat ditotogna urang beuki dieu hirup beuki rudet beuki ngeunaheun loba karudetna loba ngeunahna boa urang nu salah tatangtuna boa sapamajikan nu salah boa urang nu teu ngaelmuan cobi audit deui ku ilmu terasna deui kawajiban nu jadi salaki mere napakah kanu jadi pamajikan sadinten sawengi sabaraha letter tuhnya perlu ieu diuningaan lamun anu ekonomi na menengah ke bawah sabaraha letter saleter satengah lamun anu rada aya 2 letter wajib meuli deungeuna wajib teu jeung deungeuna wajib teu jeung suluhna wajib jeung pameulikeun gasna nya wajib piraku beas rek ditelegan berarti mere beas lain ukur mere beas jeung keur ngasakanana jeung deungeuna neng amel kupingkeun kayak bisa nagih ieu teh ukur cekap keur beas mana keur deungeuna gitu nyata teu aya artosna ayeuna mah urang muneur sintrong we jeung jotang misalkeun gitu dikereceh tong apa ayeuna balik deui wajib teu salaki pangmeulikeun lipstik bedak jeung sapuratina kanu jadi pamajikan wajib ibu-ibu wajib ibu-ibu wajib teh mun kumaha mun salaki teu beukieun ningali ibu bak bibru mun salaki teu beukieun ningali ibu misalkeun wakweko mun salaki teu beukieun ningali ibu tantuna sagala kaameu tapi lamun ceuk bapak inungna rek wau warirang rek wakweko rek bak bibru ge da kami mah beuki teu nanaon teu dibedak teu diparfum teu dinanaon de da kami mah beuki wayahna ibu teu meunang nagih pangmeulikeun bedak ai beuki mah teu nanaon ngan kira-kira tong boron nu ngora kene nu geus aki-aki ge resep kanu glowing atanapi resep keneh kanu wakweko berarti lamun aya nu ngajawab kanu wakweko eta kudu dicanak ka rumah sakit jiwa eta gitu geus aki-aki ge anger we resepna kanu glowing komo nu ngorakeun ieu nu jarong lo resep nu glowing eta resep nu wakwek kok glowing
takohalna kabeh resep nu glowing atunya pamajikan teh sabulan sakali macana di non facial kayaknya cek ceramanya lamun cek anggi teu beukieun wek-wek atuh sabulan sakali mah bawa facial teu eueuh keur modal lagi boro-boro facial atuh pangalakeun daun balimbing daun balimbing apa daun balimbing Kasai. tah daun balimbing teh bahan bakuna nyieun biore eta jadi lamun teu kabeli biore keur ngaglowingkeun pamun teu bojo eta we ala balimbingna eta mah keur rujakeun lamun teh mah daunna eta mah keur digesakeun insyaallah glowing dohir batinna. Terus nadei salaki nah wajib pangmelikeun tantuna senal kanu jadi pamajikan wajib teu? Wajib? Wajib. Lamun wajib teh lamun kumaha? Lamun eta senal dibawa ka pangaji, lamun eta sendal dipake kana kahade, lamun eta sendal dipake nyumponan kana kawajiban, tapi lamun eta sendal misalkan dipake teu pararuguh mangka ceuk agama wajib eta jadi haram martabatna. Harfil kamana ibu? Eta rek kaonangan eta bedakna dipedak misalkan gitu kaonangan aya onangan kumaha anu mandung kana pamaksiatan mangka eta tangtuna jadi teu wajib tapang meulikeunana. Kamana ibu eta senal dipake ngageuleuyeunna insyaallah Senin ka pangajian Salasa ka pangajian itunya rebo kana istighosahan marhabaan sholawatan segala rupana mangka eta jadi wajib pang meulikeunana. Itu kayak gitu mah nya dipake teu pararugu teu wajib. Jadi lamun salah pamajikan gering wajib teu ngabiayaan ka dokter. Wajib teu coba ge? Wajib. Tuh, ieu pabelitna teh. Cing, pajengan abdi bade naros. Lamun pamajikan gering wajib teu urang ngabiayaan salaku jadi salaki pikeun ka dokter. Lamun nu ngawaler wajib buka deui kitabna. Lamun nu ngawaler teu wajib buka deui kitabna. Lamun ngawaler wajib cek ilmu naon. Dikorehan dina Fathul Muin, dikorehan dina Wahab, dikorehan dina Ikna, dina Mahali kadituna teu aya kategori hukum fikih dohir nu ngawajibkeun salaki ngabiayaan pamajikan anu gering keur ka dokter. Komo tepi ka dirawat. Cek ilmu saha? Cek ilmu naon? Cek ilmu fikih. Ngan inget tantuna lain ukur ilmu teh lain ukur fikih, tapi aya nu ngaranna ulumut ta'allum, ilmu beradab dina rumah tangga. Cek ilmu adab mah diwaler ku sapali para ulama nya cek fikih dohir mah teu wajib, tapi mihape naha ari keur cager ditumpakan wae ku sia, ari keur geuringna kalaka diantepkeun ku sia. Kira-kira cenah tangtuna cek bahasa Sunana naon eta teh? Lain pinter kode disebutkeun teh naon? Habis manis sepah di pagadagan jahiliyah gitu teh. Di zaman jahiliyah pada kitu pamajikan keur cager dipusti ngantu di kamaran ngumpul ngantu di akuariuman ngumpul intinya leme habis simkuringnya bisi ka hotel fungsi di onang ka simkuring ka hotel maksudnya rek ngubaran hari to blos teh ka ditu cinta gitu awewe teh di akuariuman astagfirullah Lukio dibanderol di dinya teh kaset
gitu model kieu mah yo sakitu model kieu mah sakieu astagfirullah aing dibabanyut kanu kieu ge aing teh anjeun ngancit teh ieu teh kung si aya sewa teh di Jakarta datang itu aja cenah Pak Kiai cenah kita istirahat dulu di hotel jadinya kita ini oh suka teh bener we mah blos astagfirullahaladzim gitu ya aya pengalaman model gitu astagfirullahaladzim bari resep gitu Allah jahiliyah gitu mun keur cager mun keur teu men mah pamajikan teh dielus-elus we ngan lamun teh mah gering komo misalkeun geringna bari keur men eta pamajikan teh dituna di kanang doma teu butuh matak baheula mah aya nu disebutkeun sifah ari sifah teh silih asaan pamajikan di zaman jahiliyah mah euy pamajikan urang keur gering bari jeung keur men ieu teh ieu cing ngasaan pamajikan maneh pan keur cager maneh tah nu kitu teh sifah cek eta teh heukeun bae sok pamajikan urang asaan ku maneh da keur cager keur teu men ngan ke bila mana pamajikan maneh cager jeung keur teu men urang ge bere gasaan oh rek bae dapan urang ge bogana teh maneh boga jasa ka urang bere gasaan kitu pagadagan jahiliyah mah kitu pagawean jahiliyah model gitu kapungkur tadongkap diutus paduka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta nu ngaranna sifah silih asaan pamajikan teh dituntas habis ku paduka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangka dianjurkeun ngalaksanakeun tinikahan tina tinikahan eta nu teu wareg hiji dua nu teu wareg dua tilu nu teu wareg tilu mangka opat mun teu wareg keneh lain kudu namahan 5 tepi ka 6 tepi ka 10 tapi disebutkeunana tasarri ari tasarri teh nyatana ngingu amat matak aya kapungkur mah disebutkeun perbudakan disebutkeun amat mun lalaki abid lamun awewe amat syariah teh disebutkeunana gitu urang mah nya boro-boro tasarri jiga kitu meureunnya syariah hiji oge seuseut-seuat lin hiji oge seuseut-seuat oh dari antara istilah tina napakah pamajikan wajib teu ku calaki dipangmelikeun perhiasan atau diraresing kabeh ieu teh diraresing kan kade bisi dipangmeserkeun lipstik bedak jeung nu sapuratina dipangmeserkeun perhiasan tantosna dibiayaan ka dokter mangka angge di bumi ulah tepi ka nu pambelikeun bedak jeung parfum salaki ari nu ngambean jeung ningalina supir gitunya pamajikan mah anger we ka bagian bau belenokna gitunya daerah teh salah gitunya angge keur dangdad di bumi angean anu sae angge di bumi daster anu sae angge di bumi tangtosna pikeun nyampakeun anu jadi salaki gitunya matak teu nyalah-nyalahkeun teuing sim kuring mah lamun boga salaki culang cileung deui ka awewe anu lain meureun disuguhan oge disuguhan naon wae matak sim kuring mah kampung bojo tangtosna dangdang itu wah cenah abi gitu mun keur pirajeun boga duit mah dibiayaan ayo urang ka pesol aditu aya teu boga duit mah nya ku sarelang kagung we sarua gitu nya aya mun boga duit yo urang pesol sok meuli cing teh tangtuna eta nya itu nya keur bahan-bahan awewe lah anu langkung apa gitu kantos supaya dandan di nyampakeun anu jadi salaki tak diantawisna terasna deui cek anggi an wajib salaki kanu jadi bojo teh kitunya kanu jadi bojo teh maparinan nafkah batin tasim kuring ayeuna bade naro geus apal can mere nafkah batin
mangga jelaskeun. Cing kira-kira ibu osok tara ku salaki dikieukeun. Aduh. Ilmu. Ning Anggi. Neng eta Amel. Deuleu sia nu jomblo deuleu. Rek isukan rek ayeuna. Ayeuna Tiga, osok tara caroge kanu jadi bojo atawa bojo dikieukeun kudu jadi salaki osok tara. Cing sok kumaha? Ilmuna jang mere nafkah batin supaya jadi wasilah asup ka surga. Sabab aya Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas naros kapaduka, ya Rasulullah naha jelema ngagugu kana syahwatna bisa etau syahwat teh jadi wasilah asup ka surga. Dawuhan Rasul bala mohon tiasa jelema ngagugu syahwat tangtosna jadi wasilah asup ka surga asal ngagugu syahwatna make ilmu make aturan. Ayeuna mere nafkah batin kudu make syahwat entong. Kudu make syahwat hanya kudu make piraku jiga rarawis baju gitu nya. Kudu cing kumaha carana cek Anggi mimiti heula mimiti atuh di bejaan heula nya wudu duaan. Oke kita wudu heula geus wudu neng Amel asup ka mushola tempat di kamar cep Anggi asup ka mushola nu hiji deui kadeprek ngalaksanakeun salat sunat tobat heula 4 rakaat siap geus salat tobat 4 rakaat istighfar 70 hiji kali. Geus 70 hiji kali kitu kulhu palak binas kade poho. Agus ajengan ican inna anjalnahu 8 kali. Itu. Atuh iraha gamimitianana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 33 kali. Wayah. Geus kitu beres we tangtuna cing mimiti kudu kumaha. Ya. Apal doana teu? Nah jadi Allahumma barik lana ieu teh kumaha? Dihakan ya. So, cium heula tangtosna taarna. So, keun bae da geus halal. Geus ngadoana kumaha lain ukur nyium mukul. Malah kasumtu. Nah guys gitu cek katerangan Nabi Yusuf nyantoan dina Al-Quran bari ngabahasakeun maka zabal fuadu maroa geningan tidak ada kebohongan dalam dirimu, aku sangat suka dan mencintaimu. Masya Allah jamun ampun teh nges kitu kumaha sok ya ngailmuan padina raraga naon supaya ngagugu syahwat asup ka surga jiga heureuy tapi na itu ilmu tangtosna geus kitu kumaha nyium nu mana deui lain panangan kade tuh salah di nah itu nya tangtosna pipi nu belah katuhu alah aing karunya ieu nu di tukang euy ampun pipi nu palih katuh bari jeung ngabahasakeunana kumaha heus tong praktek eta mah teh nya tatangtosna bari jeung ngabahasakeun tos salik deui bisi eta bisi ngajeblak eta nu di tukang watir bari jeung tangtuna celengok pipi anu katuhu bari bahasana ya Humairah hei istriku yang putih kemerah-merahan cing barela putih kemerah-merahan apa gedeg sawuh Masya Allah ya Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan itunya yang putih kemerah-merahan terus tadi gitunya karena pipi anu palih kenca gitunya karena pipi nu palih kenca geus ti palih kenca neme tangtosna kana cepil anu palih katuhu
lain digegel. Beli pantes narangu tinggi teh mama gegel. Asa. Humayra. Geus kitu tangtosna neme kana lamai, tos kana lamai neme eta masalah jeung cikarat sak ningang batu lila-lila jadi legok tina tak-tak kana eta tangtosna idenya lila-lila kanu ngagejotan tangtosna lami kalamiat ketika tangtosna bade kaluar mangka wayahna kudu apal doana kumaha doana bas de kaluar teh. Bapak sudah nugas panganten bari sababarang 10 kali praktek Mang Aboy pas dina nalika bade kaluar doana kumaha bebas tugas ya kan? Allahumma jannibna syayatin wa jannibis syaitana ma razaqtana. Gusti bebas tugas mugi-mugi Gusti ieu sing dijantenkeun murang kali anu soleh bari jeung dijauhkeun tina kacampuran ku pangrobedana setan. Itu tadi antara terus gitu name lamun teh mah rek ngadua kalian kumah heula nya cek anggi kumah ulah dipake deui urutna kumah heula itunya lamun rek ngadua kalian ngan lamun teu ngadua kalian mah mangka tangtuna buru-buru ngalaksanakeun adus atawa lamun teh mah teu adus mangka buru-buru ngalaksanakeun wudu sabab urang lamun sare bari jeung boga junub mangka eta ngawaris kana pakir gitu. Ade buatan terus jadi pakir lamun teu wudu acan gitunya. Nah jadi lamun urang rek bogo misalkeun lamun teu adus buru-buru mangka sunat ngalaksanakeun wudu sabab lamun teu wudu acan eta ngawaris kana pakir. Nah, tantos kitu eta adusna kumaha adusna? Adusna ta adus angosna idenya lain adus jiga entong. Dapon gebrus, dapon lantis. Idenya aya adab tata krama. Idenya kumaha mimiti tangtosna wasu heula geus diwasu terasna di paregi kaluar dubur ya geun bae lah rek disebut jorok kumaha daya ilmu atuh da kudu ditepikeun mimiti tangtuna kerod salawe teh obeh umah cing bersih tidinya sabab lamun anu nongtotna heukeun bae da gablek sarerea ajengan ge anu nerangkeun boga sarerea lek lalaki rek awewe itunya kerod salawe sabab anu nongtotna cek dina patul muin eta teh kaasupkeun mahalud dhahir lamun teu kakumah eta teh teu sah adusna. Jadi alusna mah mun rek adus teh cingogo heula heujeunkeun terus omehan niat didinya niat abdi adus sejang ngilangkeun hadas ageung pardu karena Allah. Geus kitu tantosna entong tataranjang make sarung tah gitunya nyanak siwur cing abdi bade naros cek agama mani nupas ti luhur heula ti handap heula mani anu pas mun adus teh mah adus ti luhur heula ti handap heula aya nu luhur aya nu hadap ieu teh gitu aya panganten mah rek ti luhur heula ti handap heula ge tah teuing urang kitu nya tantosna ti luhur heula ti handap heula. Mun beurang ti handap heula mun peuting ti luhur cep agi rek beurang rek peuting Berang penting gitu ya lamun adus beurang ya misalkan gawena ti beurang wayahna adus teh ti handap heula
naon sababna sabab suhu tubuh cek dina kita titibun nubuwah sabab suhu tubuh dina nalika keur beurang eta dahsyat darajatna ketika lamun keur naik suhu tubuh panas di banjur ti luhur heula mangka eta teh ngawaris kana darah tinggi ngatak ngawaris kana migrain matak ngawaris kana teu nyeri sirah. Jadi alusna lamun mani ti beurang mah kudu kumaha? Ti handap heula canak siuk seblokan. Tapi kana cangkeng. Lamun engke teh bakasa naik suhu tubuh teh geus tepi kana mud-munan biasana nya kaluar geus karasa tiis ku di bajuran ieu neme tangtuna nyanak deui cai ti luhur ti pali katu bubur terasna deui canak deui ti pali ke ca geus kitu neme kana mas ngan lamun ti penting ti luhur heula cana kadieu terus canak deui ti luhur itu ti luhur ngan alusna mandi teh lamun misalkeun geus liwat ti jam 8 tepi ka jam 12 eta teh entong dilaksanakeun alus mah wudu wungkul lamun beurang keneh gawena ngan lamun gawena ti jam 12 kaditu setengah 1 mending adus langsung buru-buru naon sababna sabab lamun urang ngabiasakeun mandi ti jam 1 kadieu jam 2 jam 3 jam 4 mangka eta matak ngawaris kana jag-jag waringkas awak matak tinggali kolot-kolot baheula jag-jag waringkas sabab tara elat mandi ti penting subuh teh oleh mani brus gitu kantos apa oha oge tantos mun jam 1 penting teh brus kawalungan kecebok gitu brus kana walungan jam 1 jam 2 penting sabab eta ngawaris kana jag-jag waringkas awak urang itu bari jeung diniatan tantos masa teu acana niat kumaha Nawaitu ghusla li rafi'il hadasil akbari li junubil batin lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala niat abdi adus pikeun ngahilangkeun hadas ageun fardu karena Allah Ta'ala. Angerkeun eta niat teh dina hate. Di bari ngawuran kitu nya bari nyabun angerkeun niat dina hate Gusti abdi teh sejanya ngahilangkeun hadas ageung sejanya ngahilangkeun hadas ageung gitu. Teras niat adus. Ngan terakhir ke bahasa pangaosan ayeuna nu jadi pertanyaan ageung nu hitut na bujur nu wajib dikumbah naon anggahota wudu nah hiji nu kaduana anu bijilna tina kubul sperma teh bijil cai mani nah make wajib adus so rada ngahulang ngaji nah make wajib adus ayeuna balik ka diri urang ari urang teh ieu teh tina naon tina cai mani nu mana nu tina cai mani teh abdi bade naros saeutik rada kajero ngajina keun bae dari rada jarang tangtos urang teh diciptakeun tina naon cai mani tapi aya deui nu ngabahasakeun urang teh diciptakeun tina ta nu jadi pertanyaan nu diciptakeun tina mani nu mana nu diciptakeun tina taneuh nu mana nu jadi pertanyaan gede deui tantuna nah ketika keluar cai mani nah urang teh bet wajib adus sementara jasad urang teh diciptakeun tina cai mani atuh meureun ieu teh urang teh salilakna tangtuna naon mamawa hadas gede wah iya rada
Pelas. Ngabejan supaya teliar deui tangtu. Ku sabab diri urang diciptakeun tina cai mani ieu jasad mah ya. Inna fil jasadi mudghatan. Sada. Sanyanya jelema teh diciptakeun tina cai mani 40 dinten jadi alaqah 40 dinten jadi mudghah 40 dinten deui ngabentuk di asupan ruh 4 bulan terus tangtosna tapi ka 8 bulan eta nu ngabengkeuleuh ayeuna jadi kieu teh eta diciptakeun tina naon? Tina cai mani. Berarti awak urang teh ieu teh teu boleh junub. Nu jadi pertanyaan kedua, nu diciptakeun tina taneuh teh urang naon? Panjasad mah tangtuna tina naon? Cai mah nu diciptakeun tina taneuh naon di diri urang? Ngabejaan hate urang. Sakali deui naon? Hate urang. Lamun hate urang teu weleh poho ka Allah Ta'ala mangka eta jelema eueuh jalan pikeun disalametkeun tina seuneu neraka. Sabab naon? Geus kapuhan jasad nama diciptakeun tina cai mani tong borong ngabeuleuh gedeug jadi cai mani jadi jasad teu weleh junub tangtuna gitu nya. Hate oge lamun nu tina taneuh anger poho ka Allah Ta'ala dina harti hatena junub pelebah mana Allah kudu nyalametkeun eta jalma kana jasadna junub terus kana hatena goplah poho wae ka Allah Ta'ala. Mata dikategorikeun ku agama nya oge maneh tina cai mani dina nalika kaluar cai mani mangka wayahna kudu dikubah kudu adus eta jasad anu tadina tina cai mani ku sabab kitu hate maneh mah wayahna ulah poho manco ka kami ulah tepi ka jasad junub hate oge junub. Sabab nu disebut junub teh hadas gede teh dina pada hakikat nama goblatun lillah poho saeneng-enengna ka Gusti Allah. Tak wayahna elingan talkinan hate urang Allah lamun aya nu sakarat asa kitu orangnya Allah gitu diharewaskeun kana etana ari nu nalkinana poho ka Allah gitu. Mata karsana ama eyang hajah endoh mah gitunya Mahmud gitunya ketika nuju koma tangtosna ditalkinan Allah tos pingsan sababaraha dinten ditalkinan ngoreja lain kitu cenah nalkinan mah cenah kitu geus kitu kelepek deui weh gitunya kelepek deui we tangtosna eta mah dadak ngoreja lain kitu sing horeg Allah ari do nalkinanana ngabejaan kudu inget ka Allah ari do ngabejaanna poho ka Allah teh musimna ayeuna imah sorangan kabatur ngingetan ka sorangan nama poho itunya motif ajengan loba nangtos Allah mata wayahna talkinan lisan urang cenah dikir paratkeun kana kolbu tina kolbu di center tangtosna ku fuad tina fuad asupkeun kana sir supaya dikir urang ngajadi rasa nu tina taneuh bah mangka ketika tangtuna taneuhna geus gembur rasana geus peka diasupan dikir bakal jadi diasupan sholawat bakal ceurik diasupan ilmu bakal ngarangkadah tapi ketika hatena nu diciptakeun tina taneuh teh gersang tara papangih jeung dikir tara papangih jeung sholawat diterapan ilmu teh paling we teu cicing lain ibarat taneuh nu gersang dipelakan kacang dipelakan bonteng dipelakan nanaon ge kalahka gitu tamangka wayahna itunya matak dina katerangan aya disebutkeun kitunya
pastabikul khairat. Intinya pastabikul khairat dalam artian didinya teh kudu paheula-heula nalkinan hati urang masing-masing supaya ulah jasad teu oleh junub, hati urang oge teu oleh junub, jadina harti teu oleh poho kata Allah Subhanahu wa taala. Cek Anggi, Neng Amel, Bapak Ibu sadayana didinya nitip kahidap duaan khususna umumna kasadayana jadikeun rumah tangga teh wasilah lebet kasur abdi bade naros ari nikah teh ibadah sabab nu nikahna saha nu nyontoanana saha Rasulullah. Ai salat ibadah, ai dikir ibadah, sholawat ibadah, ngaji ibadah. Salat aya waktuna, ngaji aya waktuna, sholawat aya waktuna, dikir aya waktuna, ai kawin aya waktuna teu. Satungtung cek Anggi ikrar urang hijikeun ku kalimah Allah ankah tuka wajawajtuka teu leupas teu luncat bahasa tolak tuki gitu mangka keur sare ibadah, keur ngaji ibadah, keur usaha ibadah, keur nanaon ibadah. Sanang-nangna ibadah kawin mah asal ulah turun bahasa nolak kuring ka maneh bahasa. Jadi meureun satungtung terikat ku kalimah jawaztuka wa ankahtuka urang teh saneung-neungna keur sarena ge jadi ibadah. Lengkahna ge jadi ibadah, kitu kieuna ge jadi ibadah. Ngan ibadah kudu make niat moal ditarima lamun niatna henteu karena Allah. Berarti niatan nu paling pokok nikah teh ngalaksanakeun perintah Allah supaya saneung-neungna urang dihitung ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hidup duaan moga-moga sing sakinah mawaddah warahmah ya bahasa sing kuring mah tara ngarobih Quran sakinah mawaddah warahmah sok di aya anu mawaddah naon warahmah sakinah cenah gitu. Naon sababna? Sabab timbul sakinah teh tina cinta jeung nyaah cenah kakara bakal timbul sakinah. Ngan mau jadi pertanyaan sing kuring mah tangtosna moal timbul cinta moal timbul nyaah lamun tina hate nu teu sakinah gitu. Jadi timbulna cinta yang sejati adalah cinta yang tidak mengenal alasan. Catet ngejomblo teangan di pamajikan teh nyatana cinta yang tidak mengenal alasan. Kenapa kau mencintaiku? Karena uang itu ada alasan, bukan cinta sejati. Kenapa kau mencintaiku? Karena cantik, itu bukan cinta sejati. Karena turunan, karena anu. Jadi cinta karena maka itu bukan cinta sejati. Tapi cinta sejati adalah cinta yang tidak mengenal alasan. Kenapa kau mencintaiku? Teu mengenal alasan. Kau kenal cinta? Gitu ya? Cinta. Nah jadi terapkeun ti ayeuna ka Cep Anggi ka Neng Amel. Kenapa kau mencintaiku? Teuing cinta pokona. Gitu. Cep Anggi, Cep Amel, Neng Amel ka Cep Anggi. Duka cinta pokona. Gitu. Nah itu cinta yang sejati. Maksudnya urang ka Allah cinta teu. Urang ka Rasul cinta teu. Alus repeh mending repeh. Itunya tantuna. Eta mah mending repeh. Kalau saudara, coba lamun dijawab iya. Misalkan kelebah mana, lamun ditanyakan teu murtad. Tangtosna gitu. Lamun dijawab teu murtad berarti. Tah ayeuna cinta ka Allah, cinta ka ngan Allah jeung Rasul moal narima kana cinta nu mengenal alasan. Kenapa orang cinta ka Allah? Bager teu da Allah teh merean wae duit ketika di eta we ku Allah teh jadi leungit cintanya. Itu sangat tidak etis mencintai Allah dan Rasulna karena mengenal alasan gitu. Eta di antawisna terakhir Kang Ocep Anggi sareng Neng Amel engke peuting ayeuna atawa peuting isukan engke bakal kapanggih anu bolong. Bakal kapanggih anu bolong. Engke bisi aya anu bolong
cocokan ku cep angginya cocokan geus boga cocokna gede leutik cocokna naik tambah cep anggi intinya tak cocokan ku cep anggi bisi manggih anu bolong cocokan buru-buru ke cep anggi nah sabab bisi ngalemereh maksudna bilih aya bolong kakirangan di cep di neng eta mangka wayahna tutupan ku salira hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ari nu ngarangan libas pakaian teh eta tempat nutupan orat berarti orat teh kawirang lamun teu di baju katingali oratna kawirangna tutupan ku baju dina harti awewe jadi baju lalaki lalaki jadi baju awewe secara dohirna kitu secara batinna mun aya kakurangan masing-masingna wayahna kudu silih tutupan sabab jalmi teu aya nu dugi kana martabat sampurna angin silih tembongkeun kakiranganana ngan wayahna kakiranganana sanghareupan ku silih tutupan jeung silih sampurnakeun insyaallah bakal harmonis rumah tangga lamun satungtung sia kudu nu salah mah wah aing nu hayeuh disalahkeun bebengok sia nu salah mah hayeuh parebut bener dina rumah tangga moal harmonis tapi lamun teh mah sanes salira nu lepat ditutupan kasalahanana ku urang teh pamajikan teh sanes salira nu lepat neng nu lepat tutupan kasalahanana kakara bakal silih gabrug bakal parebut bener pasatungtung hirup parebut bener moal aya tungtungna tapi lamun jelema geus parebut salah silih tutupan kasalahan mangka insyaallah bakal kaharmonisan anu ditarima sakali di mudah-mudahan sing sakinah mawaddah warahmah sing gede milik rezekina sing ieu rumah tangga teh jadi jimat pikeun rumah tangga engke di surgana Allah Subhanahu wa taala berkah iringin ku sholawat mudah-mudahan ieu sholawat marhaba sing janten doa kanggo khusus panganten umumna kanggo urang sadayana mangga eta-eta ngubaran tuluh urang sasarengan Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqat
Cek Kaki Sayyid Jangan Rumah Ya Allah ya Rasulullah Angkat suaranya Ibu nama pengantin mana nama panggung Husaini ya
Sakayana terakhir cek Anggi sareng Neng nyuhunkeun hapunten kasebut sakedik di terakhir. So, nyuhunkeun hapunten kasebut pas ya hiji ewang pananana. Bapak abdi nyuhunkeun hapunten salami ieu teu boleh ngarepotkeun Bapak, teu boleh ngaririweuh Bapak. Abdi ayeuna rek ngagalur rumah tanggi anu seueur ti kahariwangeun. Abdi sadaya rek berlayar tangtosna di lautan sagara rumah tangga anu seueur ti karempaneun. Abdi nyuhunkeun doa ti Bapa, nyuhunkeun panangtayungan ti Bapa, mudah-mudahan rumah tanggi abdi sing menakan kana nomina sakinah mawaddatul warahmah. Mudah-mudahan ku doa Bapa abdi sadaya ieu rumah tanggi sing janten jimat pikeun